rame embes ari seueur kulawargi mah nya. Hai, assalamualaikum besku. Ayeuna mah sanguna teh henteu disangrai nya embes urang seupankeun Da para weh. pasukan request cenah Mamin alim sangu sangrai bararosen hoyong Janten disepankeun. weh gas ku Mamin teh disepankeunana teh dina panci ngangopuri sambil ngantosan sanguna ngebul. Di dieu Mamin lajeng bade ngadamel gorenganana. Da pami sangu hungkul mah moal di tara ruang. Da nista atuh kedah aya wae gorengan embes. Ke urang mukakeun heula tariguna ieu teh Kana nya. mina oge gorengan nya embes, janten we ieu teh nganggo tarigu. Tuh ditamihan we ieu teh ku tepung maizena sakedik supados kriuk. Sareng ieu teh aya batang daun bawang sakedik disiksikan we ku Mamin teh kanggo campuranana supados seungeut. Tuh ieu teh tariguna teh diawuran cai teras we diawuran bangsa pecin sareng uyah we. Satos kitu mah dilajeng we dianclom-anclomkeun tempena. Teras we digoreng si tempena teh nya embes tuh diencle-encle sapertos gorengan tempena disimpen we nya embes supados garing dan di dieu Mamin lajeng bade ngajahitan sangu. Supados sanguna aya rasaan di dieu teh ku Mamin teh diawuran uyah we sakedik embes teras we diakeul-akeul. Bakat ku jonjon ngakeul ieu teh embes tingali hampir saja terlupakan si gorenganana teh ampir tutup. Tos garing kieu mah urang angkat tuh si gorenganana teh nya. Tuh ieu para pasukan lagi menunggu hidangan buatan Mamin.